how it first today? Every day you and me speaking English. No problem, something and no smoking. Cleaning jeung cangcut garing. Barudak naon maneh teh Anton? Ih, diaritip geuning. Hek mana? Ubar. Kamu itu kurang ngagitek. Yuk, tinggali. Coba. Kapankah dia bahagia? Oh, gitu. Gimana? Kapankah dia bahagia? Gitu. Bagus. Terus? Sok gelut yang aing sekalian lah. Anton. Ih, atuh kunaon eta selendang maka ditalikeun. Anton. Naon tuh? Enggeus lah ngaheureuyaan teh. Penasaran karena ia selendang, piraku kudu dicobanya. Halo Beb, selamat tak jumpa. Itu Kunaon euy nyiwitan uing? bisa diciwit dah. Eta we lila tepangi bisi kumaha kitu. Ai maneh euy piraku uing ka dieu kudu membawa batu. Cina naon teh atuh kudu masuk akal. Oh, nya peta pan geus bisa ngomong jeung si Itoh teh nya. Itu aya Mang Sae. Tah kitu tanya di mana wae kitu. Nyata euy uing mah geus 2 minggu ngilujeng dulur di Jakarta. Biasa hayang nyaho we. Ai teh teh betah jaba aya aki-aki ngudak. Majar teh hayang jadi suami mucenah. Ih, kali kiasem cenghar. Aki-aki beunghar ti mana ah. Lupa gue mah ngomong lagi bari adai. Kembali atuh itu adai ge. Nu penting mah nyaahun ka maneh. Di mana aya sukan anu caah? Poho ya Allah. Kieu itu aya Mang Dadang nyengeh sok naik doma, aya lampu neon, renang di kulah. Naon euis? Maneh arek nyobaan selendang aneh ieu? Mun aya naon teh alhamdulillah. Gitu pisan. Pokoknya tulungannya ayeuna maneh jung teh Kang Duloh. Arek naon euis ka kulah? Pan cenah ditapang neangkeun Kang Duloh. Renang di kulah. Oh, tah kitu sing puguh neang Kang Duloh kitu. Saparapatnya hatimu cari. Secepatnya kamu lari kitu. Siap, laksanakan. Emang eta selendang kunaon? Nih, panjang caritana pokoknya mah. Mang Jajang kapan teh carita? Iraha, jeung saha? Mun teu ajak-ajak. Aduh, poho. Mang Jajang ka pantai carita. Oh, panjang carita. Nah, ai sirong lah ka mana teh? Ka ditu ka Marcel jeung Kang Deddy teh muter. Oh, ka Korsel, komedi puter telin. Hayu atuh irah orang kali tuh hayang naik ombak banting. Ih, aya ge ombak banyu meureun ah. Saha nu unyu-unyu? Urang mah itu hayang ombak nu dikuncir jeung Neng Lala nih. Naik kincir, biang lala.
Ih, kabayang mun di luhur, urang masak lorok tok buuk. Ih, nu aya norok tok kuntu atuh meureun. Piraku uing ka korsel mah batu. Geus cikarang mangap. Oke, siap-siap. Jadi penasaran kieu. Kadenya mun aya nanaon mangap ka kula. Geus. Es blok tuh cilok papeda mie. Geus, lamun kitu moal dibawa ke korsel. Euis. Tadi teh mun aya nanaon, kayak Kang dulu. Geus. Kalau naon ditinggalkeun sorangan ge lah. Geus tunggu nya. Asaku teu paruguh hate ieu teh. Neng Eis kunaon nya? Urang riksakeun heula ieu. Mana cicing heula di dieu nya? Uni eka riksakeun Neng Eis. Gayanya cu, ibu arek liar heula. Tong kana mananya? Di mana ieu? Oh, loba penonton kieu. Cing iya make baju naon deui? Angkat ngagandean bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang priangan umat imut surak seri nari larak lirik
sirna diharap nasib itu karena enjang mojang priangan diraksukan Kamana ngaitkeun kincir kasitu katojo bulan kamana ngaitkeun pikir kaditu kasih pangeran. Aduh pangeran, kapankah hari itu tiba? Hari yang dimana hanya aku dan kamu, ku dibelai dan dimanja. Duh, si Romlah mau gawe manjat tadi tepang neangan ke Mang Jaja. Kamana wae atuh kamu teh bestiku. Hampura waktu makin ngajakan main kasti, urang kerusu ieu buru. Sugan teh cager. Bade kamana atuh sayang? Romlah maknya keur usum hujan kieu makin ngajakan main lang-layang. Aduh, baki ripuhnya maneh mah ih. Aku bertanya, maneh arek ka mana? Eta geura malah ngomong ke nempo si Anton teu make calana. Geus lieur ngomong jeung maneh mah. Pokona mah hayu ngilu urang neangan duloh nyengcle. Kela. Itu tidak duloh nyengcle. Kudu rada buru-buru ieu mah karunya Neng Euis. Duloh, woi duloh. Ning babaturan Neng Euis. Ya tulungan baturan uing si Euis. Aya naon sih Neng Euis? Duloh saha nu ngajakan ka Swiss, ampun. Paguju teh ya. Neng punten. Ari Neng Euis kunaon? Pangeran, hayu abdi mah bade irha oge siap. Punten Neng akang naros. Muhun Kang naros naon? Ari Neng Euis kunaon? Manawi abdi ge teu terang. Ujug-ujug digusur ku si Itoh ngajakan neangan pangeran. Kesa kali deui nanya ka si Itoh, manawi terang? Eta si duloh nyengcle malah nanyakeun kota Serang. Serang mah nu aya deket Tangerang, provinsi jeung deui. Ayo pangeran atuh si itu mah ulah heran. Iwa ngomong bahasa Sunda jeung bahasa Jawa. Tah kitu dulu. Pokona mah lamun arek ka kota Serang ti dieu mah jalan kulon kitu dulu. Kamarana ieu. Hek si Romlah tuh ninggalkeun uing. Woi.
Eis. Kunaon neng Eis. Kunaon maneh? Tong ngaprak ka mana-mana. Hadir. Ikut campur karena urusan aing. Ieu karebong geus aya perjanjian turun ka setiap turunan pernah make ieu karebong. Eta jurig make hayang boronong sagala. Eta jurig, ini mau karebong. Diuk sieun. Geus satu itu pipiruan ih. Piraku romlah jurig hayang dicium pipina. Puntennya sadayana uyos akang mayunan. Dulu nyencele, ubaran babaturan uing si Eis, malah hayang gugulayunan. Tuh hayang ayun-ayunan maka korsel ay ombak banting. Ayo ombak banting, ombak banyu. Enggak satu urut campur ih. Naon di mana terom lah kalau hayang es campur. Berani manusia. Mau dia aing korsel sia ku aing. Maneh iblis nu ngaku-ngaku ngabincung. Nu ngaranna manusia maot. Geus teu urusan masalah duniawi. Ceuk paribasa. Sato maot ngan ukur jadi bilatu. Sementara manusia maot ditambah balitungan. Nya eta hitung-hitungan kumaha kalakuan manusia keur hirup di dunia. Di mana manusia mempertanggungjawabkeun di mana keur hirup di dunia. Emang aing mah bincung, tapi aing berhak ngalupakeun bincung keur budak ieu perjanjian. Urusan maneh jeung bincung, eueuh urusan jeung Neng Eis, geus tong loba ngomong. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, hil alil azim. Woi Eis, sadar maneh? Cobi Neng, nambut akang karembongna. Ieu mah kur karembong biasa, cobi urang piceun lah pengaruh-pengaruh negatifna. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Geus Neng aya mah moal aya naon deui ya karembong. Untuk semuanya, jangan lupa untuk terus nonton Baraya TV dan jangan lupa juga untuk Like, comment, and subscribe. dan tentunya untuk para penonton setia Baraya TV untuk terus stay tune ya, karena nanti kita akan ada judul baru yang tentunya akan lebih seru, Heboh, dan tentunya menarik.